sakit. Rik, pangmerikan obat tidur, Urang nggak sesare anjir, gue tinggal aing gadang nepi ke subuh. Obat tidur? Heeh. Ya udah kendut atuh. Iya. Ya pangmerikan obat tidur. Buruan teh ieu teh. Aya eta ada sesana. Aing jeung aya berenang. Heeh. Sedagoan kadang. Heeh. Burukan ya. Ah. Dari kaos teh kumaha? Kaos. Ya naon lan pan. Tapi geus laku anu. Enggak, alhamdulillah geus jalan ya mah. Suka bawa wae meureunya. Alhamdulillah ya. Nah, itu. Nasi burik udah ukuran gitu nah kenalnya. Naon deui? Naon itu? Alah naha Rik. Burik. Hadiah. Naon eta teh? Dia Rik. Ka dieu sia teh. Naon eta Rik? Aisyah mau naon eta? Asa juga nuju kan? Naon sih teh? Naon eta? Aisyah mau naon eta? Naon eta burik naon? Naon eta Rik? Naon Rik, kumaha aya teh? Oke. Ayo di mah. Ieu minum wa ieu obatna. Mun peukeun sarekena obatna buru, tong diganggu. Bisi udang. Obat. Sok buru peukeun sarekena. Ulah ibur. Anjing aku mah si burik. Sok minta obat tidur lain. Jing. Dahar buru peukeun sarekena. Burik. Ayo di mah. Serius atuh. Naon eta? Naon eta? Aya eta naon? Iya, cenah tadi si burik teh meuli obat tidur. Tadi obat tidur namung pung sare keneh ya. Si burik nama ke jeung riweuh. Tain riweuh aing mah ngahajan teh aing ngahargaan ka mang pada karunya. Ame teu udang eta obat tidurna ngahajak ku aing. Ame teu udang. Kumaha? Selesai molor tadi ku aing geus digeukeun ngamuk keneh wae na kumaha. Aing mah bebelaan ka sia ku aing barekam sumurna. Obat tidur kami teh udang. Ku aing sia ka kamu gerowokan tadi. Halus gege. Iya deh sarwana. Nah ni tau mah kabuk di ka aing. Tidur sama Rio. Najis aing geus moal ditata deui lah. Kumaha? Nah, jadi aing anu lieur na kieu si burik.